Go Persib go, go Persib go. Kalah dan menang hal yang biasa. Ada. Alah, kamera euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada panggil dari si Akang ya, Kang Cepot. Alah. Ini si Akang nyarita ye. Ya. Acan sambutan dewek ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya nih si Akang di acara ngobrol si Cepot. Yalah. Di kesempatan dia si Akang teh ada ngabahas tentang Persib nyarita ya sekali tentang Persib ku tahun ayeuna ya alhamdulillah lah segitu mah bisa lah can maksimal ge insya Allah kapayuna maksimal si Akang itu ngadoakeun Sidawala KB warga Jawa Barat terutama masyarakat Bandung dengar Persib Bandung. Alah dewek geus lila telah lajo ka stadion. Ingat dewek lajo di stadion ya baheula boga tiket di dewek ini ke stadion pinu euy stadion teh tiket ka manakeun ci dewek teh dijual ayo gitu beli 80.000 aku dijual 80 70 kan mau mungkin karena dewek teh leumpang di soreang ka stadion teh capek tuh kan kaleuleus satu ure pengalaman nih si Akang ingat euy baheula itu radio Persib dewek mah tah kerjaman terus teh final naon ya lah kok nama piala presiden tah the presiden teh ini dewek teh radio yang Aki Sidawala bapak yang kabeh lah warga sama Aki euy cukup lah bari nangkep taur harap udud kopi hidung nya yang kulup sampe ingat teh dewek sorak gol ingat kan gol si Konate ini menang 3-0 Persib teh sama ceneku lek Aki bacetrot dari siapa panjang main deh si Aki teh Sidawala sarwana teu eureun Aki teh ngomong pas babak kahiji diriwit ngeusan Persib alhamdulillah unggul 3-0 poding nanya Sriwijaya teh pan make baju hejo Persib pakai baju biru tah nanyakeun si Aki teh pot euy ari Persib mau pakai baju naon si orang teh tengah Bandungan sieueun ngarti dewek ku ieu teh tah ai nanyakeun Persib mau ka Beureum atuh di Beureum mah wasit eta mah aduh aing Aki dasar nah ingat baheula karena si Persibna ka Persib terletik itu dewek main bal ai cik cek pelatih teh tuar ai dewek kan make wae mau wae bedog di dieu teh ye diselapkeun na sabuk tuar ai cik dewek teh tuar naon tuar naon Sidawala teh tuar ai urang posisi B pemain tukang belakang lah tuar teh tuar naon dewek teh atuh dewek teh mesat bedog dewek teh mesat bedog tengah lapang teh tuar naon euy eta mau piriwit satarikna kan jelengengan ceuli prit naon si lain ngedek gelut dek mengbal nah naon eta mesat bedog naon maksudna cek pelatih tuar cenah dewek libatannya mah kakak disabolkeun polisi di borgol pajarkeun gelo cenah aduh ingat we tuar si main bal baheula kan gitu teu beunang suku teu beunang balna ala sukuna gitu kan tuar naon mesat bedog dewek aduh eta mah polisi rabeng ka dewek alah ya Persib ya lah ya Persib doakeun lah
Sili doakeun, sili dukung lah. Mugia Persib kapayuna cing sae biasa memperbaiki biasa lah Persib. Amin. Doa. Ya. Alhamdulillahnya. Ya. Mau menyaksikan channel ieu tong hilap like, comment, and subscribe ya. Terus kunjungi follow Instagram sekarang kedut _ch. Nah, segitu nu kapiatur. Ayo orang dukung Persib. Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.